kuari teh kuari ya. Iman mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Tetapi terus bae mabok, terus bae zina, mangga teh teuing. Terus bae korupsi, terus bae usahana riba, nu di dahar riba, urusanana terus bae urusan ribawi atuh mangga teh teuing. Ketika sakaratul maut bil haqqi bakal nyata horenganan nu kafir tadi ketembong ku manehanana pi bakaleunana neraka. Anu korupsi katingali ku manehanana jelas ojay-ojayan di neraka. Anu ngridit ku ari mah loba nu teu percayaan engke mah nyana bakal dikulub di neraka jahanam. Makanya ieu anu ngararaji marawa motor kreditan kabeh. Nah, kuari mah kuari. Lah kiai sabodo aing mangan ngabejakeun doang. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, nu halal teh jual beli nu bener, tapi riba mah ku Gusti Allah diharamkeun. Kuari mah biasa bae engke jaat sakratul maut bil haqqi bakal katembong ku diri sorangan jelema anu ngadahar riba bakal ancul-anculan di neraka jahanam. Lain dieu geus jadi ngridit. Hidup-hidupan kosong ngarti. Ya Allah ya. Jaat sakratul maut